lain aing mah ngadengekeun masalah Kang Panji si Panji lain Kang Panji aing mah geus teu resep lah aing baheula meresepnya ka humorna aing mah teresep anjing gara-gara eta ngahina ka wakil presidennya wajarkeun teh presiden nunutan apa tunu apa kumaha teh aduh ngantuk cenah kitu nya si Koplong tapi da bari jeung kitu ge gobloknya geus ngahina fisik batur eta teh kasebutna tapi da loba euy anu mangmenangkeun gitu anu ngadukung ka si Panji teh cek aing ge naon rubah ayeuna mah jaman teh berubah goblok anu salah ge loba nu ngabelaan gitu cek aing aduh lamun bener goblok anu salah da meureun loba duit jadi loba nu ngadukung anjing eta bingung aing ka si Panji tapi hebat Kang Panji euy ngahujat batur tapi loba pendukungna sia loba anu ngadukung teh mudah-mudahan ulah setruknya bisa setruk aing melen naon Panji mun setruk sia kukumahan geuranya kudu tobat buru-buru lah cek aing mah nya tobat teh tah ngopi gitu teh ngopi heula ngopi liong gitu nya sadar gitu aduh aing teh salah jeung ngomong teh ngahujat batur kitu nya bisi nganaon teh nya heuk setruk teu bisa ngomong anjing ripuh goblok kena teh tah eta teh di karma inget karma teh aya goblok